Kitabul At-Ta'imati ieu hiji kitab rek ngajelaskeun tentang kadaharan termasuk inuman-inuman. Maksudna naon kiai? Kadaharan anu halal jeung nu haram. Inuman halal, inuman haram. Ieu rek dijelaskeun. Urang diciptakeun ku Gusti Allah. Berarti urang boga Sang Maha Pencipta. Nu Allah teh geus nyadiakeun pangbalikan dua, hiji sorga, kedua neraka. Urang mah eta percaya tak kadija ta alhamdulillahirabbil alamin. Teh hese urang mah kadija teh percaya. Iya, bentak kurang diuk ngararaji dia mun ditanyaan kabehan hayang sorga, sebab di sorga aya birmer. Di dunia teu kalaksanakeun birmer, sugan we tu di akhirat. Jadi di imah mah lamun teu dilipenan mah hidung, geus kaje, bawa salah lah mal kebal di dunia. Sok kaju neangan-neangan deui kecuali aya nu ikhlas. Kulantaran urang diciptakeun ku Gusti Allah atuh kudu daek diatur ku Sang Maha Pencipta. Timimiti urusan-urusan pagawean nu fardu datang kanu sunnah, ucapan anu meunang diucapkeun jeung nu teu meunang diucapkeun, dahareun nu mana nu meunang didahar, nu mana nu teu meunang didahar. Atuh urang teh diatur kudu nyiptakeun urang ulah selonong-selonong, ulah nyelonong. Ongkoh urang percaya ka Allah Sang Maha Khaliq, percaya aya tempat pabalik surga jeung neraka. Tapi maksudna urang teh ieu teh deukna nyaleweng, deukna kebelah kenca bae teh kitu tah. Masya Allah, sakieu ge ngararaji komo nu teu ngaji, sakieu urang ngararaji, sakieu poharana hese deuk ngagibeg bae. Komo DPR nu teu ngararaji, komo polisi nu teu ngaraji, komo TNI nu teu ngaraji, komo PNS nu teu ngararaji, sakalina ngaji di kelompokna masing-masing. Nu lain nyaritakeun haram halal, nyaritakeun kajebegan betung bae. Urang ge nu sakieu ngaji bae hues, lain hese da hues jasa. Komo nu teu ngaraji teu bisa kitu cenah kiai, urusan kos kitu mah kami sarjan teu ngaji, tapi kami mah make aturan agama. Aya nu teu ngaji, aya nu ngaji make teu make aturan. Ngomong sia darepeun aing, soekeun sungut sia ku aing. Cek nyana naon meureunna, emang aing teu nyaho priwit dibabawa ku sia. Ngaji sia. Oh, aing ngaji mah rada deres bae aturan kebal di neraka rada sakedeung. Tapi pan lain kitu geus berhadapan jeung seuneu masa marukna kumaha ayeuna neuleuh duit amis
hejo lemok lamun eta embe dibawa kurang ka huma neuleuh jukut hejo lemok eta embe poho kabalik nyatuan be kitu kena polisi TNI PNS termasuk kiai modern lamun geus neuleuh duit masya Allah poho kabalik aing mah keur ngomong bae aing mah keur ngomong ieu dengekeun atuh ku Celisia goblok masya Allah waras jasa emang cenah kiai teu beuki ka duit saha nu beuki ka duit aing mah teu beuki saha kiai nu beuki ka duit jauh ge duitna dibelikeun ka roti aja roti da di dahar oh iya hese ieu gaji hese jadi urang nyaritakeun hese na make lain ngajina mah di imah boga ongkos naik angkot boga motor ngabengsinan teu boga cicing di jalan aya anu teu boncengan stop aya deui mobil truk kosong naik babari datang ka dieu di mana bae cicing dek di majelis dek di luar dek tukang uduk gampang make anu hese urang belajar make ku ari lah cenah kiai mau ngomong kos kitu aing moal minggu hareup moal ngaji balik sia sanu nitahan ngaji ka dieu teu kudu ngaji ka dieu beres golkar ka ditu hayang jebeg beuteung sia los jeung PDI ngaji ka ditu jeung Perindo tan ngeureun mah ngaji sia ka ditu jeung Perindo hayang ngusrup ya di akhirat parangsana teu urang badak gaji ge lain dek dicarekan dek dibebener pan cenah kos nyarekan bae hese sia dicarekanna tidak bener-bener ya otomatis sakit gitu dipantau-pantaukan gua ini aduh ya Allah aduh saya kira aing kakarak ngaji ka dieu geus aing moal ngaji mantong sia ka ditu aya nu kakarak ngaji teh muringkak bulunya sia teh daek diajak ku babaturan ulah bejaan di lembur sia ulah ngaji ka Cilongok geus ngaji salem di lembur urang mah aya kiai anu subuhna qadhaan teh eta bae tuturkeun ku sia teu ajar bener bae teu eueuh dek eta doang jeung sieunan hate kayak gitu menyana rada henteu mah deuk titah bener lain dek dicarekan ditampiling ku aing teh ieu urang teh iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangjeng diutus ke alam dunia titah tabligh balighu anni sampaikeun ku anjeun ca Kangjeng Nabi ti kaula walau murrah sanajan pait kos jadam sampaikeun itu menek dipake dek ndai geus disampaikeun mah henteu panasaran jeung teu kadoraka cara kiai cek kiai awas ya lamun aya orkes di sisi mah sia haram sia di dalam cek kiai itu hebat tak kiai kiai ditanya kiai geus ondangan can ayo urang undangan ke penting lah pan penting sekalian lebih dua jaga sial tak kiainya goblok eta kiai tolong di Lampung eta oh Allah ai KTP-na urang celedug goblok eta kan kiai tolol eta terus gitu tah
memanfaatkan yang ada diaturlah syariat eta fikih mah diatur dibagi opat bab ubudiyah cai wudu salat puasa zakat haji dua bab muamalah jual beli gade menggade pinjam meminjam termasuk kurang digawe jadi karyawan jadi bosna digawe di negara urusan pertanian ya musakot dan lain sebagainya muamalah urusan katiluna munakahat silih nikah ya lalaki nikah di ngawe nu mana nu sah ditikah nu mana nu teu sah ditikah datang ke mana perjalanan rumah tanggana aya gangguan cerai-ceraina aya kinaya aya sore jeung sajabana kewajiban di jero pertikahan yakni rumah tangga memberikan nafkah dan lain sebagainya munakah terakhir urusan jinayat urusan pembunuhan penganiayaan urusan had urusan maling mabok